Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kaunggulan ilmu agama Islam. Pidawa Allah dina Al-Qur'an surah Fatir ayat 28 Allah ngadawuh anu kiunggelna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu kadzalik innama yakhsyallahu min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Anu pihartosinana wa minan nasi tina sebagian manusia wad dawabi jeung sasatoan anu kumarayap wal an'ami jeung sasatoan anu sok dipiara
muhtalipun alwanuhu nu beda-beda rupana kadzalika tahkitu kakawasaan Gusti Allah innama yakhsyallah pastina nu bakal sieun ku Gusti Allah min ibadihi ti hamba-hamba Allah al ulama nyaeta jalma-jalma nu memiliki ilmu innallaha sanyana Gusti Allah azizun anu maha gagah ghafurun tur Allah nu maha dat pangampun. Ayat anu ieu diperkuat ku pidawuh Allah surat Al-Mujadilah ayat nomor kaopat anu pidawuh Allah ke unggalna yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajah anu pihartoseunana yarfa'i bakal ngangkat saha Allahu Allah alladzina amanu ka jalma-jalma nu arariman minkum ti antara maraneh kabeh walladina jeung jalma-jalma utul ilma anu didatangan ilmu naonana nu bakal diangkat ku Allah darajat kaunggulan di payunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat jalmi anu ngamiliki ilmu agama sok disebut ulama. Atanapi ustad kiai ari ulama ngadogahan tugas sebagai warisan para nabi. Sakumaha anu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya ari ulama teh eta anu nyepeng warisan para nabi maka seorang ulama kedah terang kedah paham naon anu diwariskeun ku nabi teh sangkan urang di mana dakwah nepikeun agama bener dina sasaranana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos anjeunna wasiat dina waktos anjeunna haji wada anu kieu unggalna taraktu fikum amrain lan tadillu matamasaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih anu pihartoseuna taraktu geus ninggalkeun kami fikum pikeun maraneh kabeh amraini dua urusan lan tadillu moal bakal sasar maraneh kabeh matamasaktum sepanjang nyekel pageuh maraneh kabeh bihima kanu dua tadi kahiji pidawuh nabi kitaballahi cekel Al-Qur'an kadua wa sunnata rasulihi cekel sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat ku wasiat nabi anu tadi jelas yen kahiji nu kudu disampaikeun ka umat Al-Qur'an kadua nu kudu disampaikeun ka umat sunnah rasul ieu didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 4 hiji Allah ngadawuh inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haqqi faman ihtada falinafsi wa man dola fa inna mayadillu alaiha anu pihartoseunana inna sanyana kami anzalna geus nurunkeun kami alaika ka anjeun Muhammad alkitaba nurunkeun kana Al-Qur'an linnasi pikeun ditepikeun ka manusa-manusa bil haqqi kalawan bener pamanih tada sahabai zaman nu menang hidayah ku Al-Qur'an tadi pali nafsihi maka eta jang dirina eta si jalma wa mandola saja manu sasar hirupna fa inna mayadilu alaiha maka kesesatan hirupna jang diri maranehana. Hadirin sidang Jumat kadua anu kedah didugikeun teh sunnah rasul nah bade sunnah qauli bade sunnah pali ataupun sunnah takriri. Ieu sakumaha pidawuh Rasulullah sallam dina hadis Muslim Nabi nguningakeun fa inna khairal hadisi kitaballah wa khairal hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Anu pihartoseunana wa inna khairal hadisi pidawuh Rasul sanya pang alus-alusna dawuhan kitaballahi nyaeta Al-Qur'an kitab Allah. Kadua wa khairul hadiya pang alus-alusna pituduh hadi Muhammadin pituduh anu datang nati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasarul umuri ari pang goreng-gorengna perkara muhdatsatuha anu dianyar-anyarkeun eta perkara wa kullu bid'atin setiap bid'ah dolalatun eta sasar wa kullu dolalah setiap nu sasar pinari eta bakal diasupkeun kana si neraka. Ieu hadis diperkuat ku pidawuh Allah surat Kahfi ayat 103 dugi ka 104 Allah ngadawuh kul hal nunabbiukum bi ahsarina amala alladzina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna yuhsinuna sun'a
anu pihartoseunana kul bejakeun ku anjeun Muhammad hal nu nabi hukumna kudu ngabejakeun kami ka maraneh kabeh bi ahsarina nu pangrugi-rugina amalan tina pagawean. Jadi maksud rugi teh balik ka Allah amalna teu ditarima ditolak ku Gusti Allah. Allah ngadawuh saha nu bakal rugi kitu teh alladzina nyaeta jalma-jalma dola anu geus sasar sayuhum pagaweanana fil hayati dunya dina waktu hirup di alam dunya wahum jeung ari itu jalma-jalma ya sabuna boga sangkaan anahum sanyana maranehanana migawe sasar teh yusinuna dianggap pagawean alus. Mantak teu aya nu disebut bid'ah hasanah. Setiap bid'ah mah dolalah sasar hukumanana. Sok mangga tingali dina Al-I'tisam jilid kahiji halaman ayeuna 48 di dieu Ibnu Majusun nguningakeun sami tunalikan yaqulu manib tada apil Islam ya roha hasanatan faqad ja'ama anna Muhammadan khana risalah. Mangga tingali dina Al-I'tisam cek Ibnu Majusun kuring geus ngupung ka Imam Maliki. Imam Maliki pernah ngadawuh kieu pamanib tada apil Islam sahaja menunyieun bid'ah dina urusan Islam ya roha hasanatan dipandang eta teh alus faqad ja'ama maka eta si jama geus boga sangkaan anna Muhammadan sanyana Nabi Muhammad teh khana risalatan geus hianat tina karasulan. Jadi maksudna Nabi Muhammad teh kapungkur keur waktu hirup teu kaajarkeun kabeh ajaranna teh mantak ditamahan da baheula keur zaman Rasul mah teu kumaha teu kaajarkeun. Ta ieu anu disebatkeun nyaeta setiap-tiap nu sasar itu nya bahaya mantak dieusikkeun kana seuneu neraka. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala ahli wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tapi setiap para ulama bisa ngajalankeun wasiat Nabi anu tadi. Nyaeta nepikeun Al-Qur'an oge nepikeun sunnah Rasul. Tapi aya ulama anu disebut ku Rasulullah ulama ulama anu goreng akidah, goreng cara beribadah, goreng cara berakhlak. Anu di mana ngajalankeun aturan hukum, ngajalankeun nyata ku ra'yuna, lain ngajalankeun ku wahyu. Sakumaha anu didawuhkeun ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wailul li ummati min ulama'is su'i bakal cilaka jaga kabdi umat kami ku akibat ulama anu anu goreng akidahna, goreng cara beribadahna, goreng cara berakhlakna. Dugikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh anu kieu unggalna ayatia ala nasi jamanun la yabqu minal Islam ila ismuhu wa la yabqu minal Qur'ani ila rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabu minal huda ulama'uhum syarru man tahta adimis samai min indihim tahrujul fitan wa fihim ta'udun. Anu pihartosinana aya tia bakal datang nyaan alan nasi ka manusia-manusia naon zamanun bakal datang hiji zaman hiji masa layab kok moal bakal nyesa dina eta jama minal islami tina Islam illa ismuhu angin Islam bakal karingaran ngaku ari islamangan ajaran-ajaran Islam teu berjalan. Kadua walayab kok minal Quran illa rasmuhu moal nyesa dina eta zaman tina Quran kecuali kali lambaran-lambarana Quran mah dibaca tapi pengamalan tina Al-Quran ke di akhir zaman mah moal berlaku. Katilu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda engke mah cek Nabi masjidna bakal pamegah-megah pa endah-endah nyieun masjid tapi teh eta masjid moal kaluar petuduh-petuduh anu bermanfaat pikeun umat. Nomor kaopat nu paling bahaya ulama bakal muncul di akhir zamanna ulama-ulama anu saruman tahta adimil
sama panggoreng-gorengna nu aya di hanapeun bumi. Kumaha ulama eta min indihim tahrujul fitan, ti manehna bakal keluar fitnah-fitnah kagorengan luar biasa. Kiwari geges muncul umroh wae ulah teuing ka Mekah, ka Singapura bae gitu. Tah ieu teh hiji-hijina ulama-ulama anu disebut panggoreng-gorengna di handapeun bumi anu bakal nimbulkeun kagorengan anu tadi bakal hiji timbul deui kembali ka ulama-ulama anu tadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ku hadis 2 anu tadi jadi netelakeun teu setiap pendapat ulama bener. Tapi aya pendapat ulama nu jauh jeung aturan-aturan hukum-hukum Allah, terkecuali nu bener mah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha pidawuh Allah dina Al-Qur'an surat An-Najm, Allah ngadawuh ayat 3, wa mayuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi pidawuh Allah henteu ngucapkeun Muhammad makana hiu ucapan anil hawa nu bijil tina hawa nafsuna, in huwa angin ucapan nu dijibilkeun Muhammad mah wahyu yuha, eta teh wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tah ayat teh ngajamin kana kebenaran dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab kitu urang kada hati-hati hirup memilih ulama, teu kenging memilih ulama su, tapi kudu memilih ulama anu menjalankan Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Upami orang memilih ulama su, jaga di mana mulih ka Allah bakal aya kahanyeluan oge kahanyakalan. Tidari pidawuh Allah dina surat Al-Ahzab genep 7 genep 8 Allah ngadawuh yauma tuqallabu wujuhuhum pinnari yaquluna ya laitana atona Allaha wa atona rasula wa qalu rabbana inna atona sadatana wa kubaruana padoluna sabila rabbana atihim di'faini minal adab walanhum laknan kabiron. Anu pihartoseunana yauman inget dina hiji poe tuqalabu dina waktuna dibulak-balik dan wujuhuhum beungeutna itu jalma-jalma pinari dina seueur neraka. Kawas urang nyate dibulak-balik ku malaikat dina naon dina neraka. Yaquluna jalma ngararomong anu dibalikeun di neraka ya laetana duh hayang teuing kuring teh baheula keur di dunya atona Allah wa atona Rasula, taat ka Allah jeung ka Rasul. Tah ieu teh lalakon zaman nu balik ka Allah teh taat ka Allah jeung ka Rasul bakal diasupkeun ka neraka, dibulak-balik beungeutna dina neraka. Wa qalu manehna nyarita dina neraka, Rabbana nun pangeran abdi sadaya inna atona ya abdi teh geus taat baheula keur di dunya sadatana taat ka pemimpin abdi, wa qabaroana taat ka ulama abdi. Tapi pak adoluna sabila dua-duana nyasarkeun kana perjalanan hirup abdi dugi ge abdi cilaka sapertos kieu. Manehna ahli neraka ngadoakeun ka jaman nu nyilakakeun, Robbana atihim di payani Gusti datangkeun we 2 tikel siksa ta ka ulama nu nyikakeun abdi teh minal adabi tina siksa Gusti walanhum la'nan kabiron oge bera laknat nu kacida beratna. Diperkuat ku didawuh Allah dina surat Al-Baqarah 100 genep 7 Allah nguningakeun ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalik yurihimullahu amalahum hasyaratin alaihim wa mahum bi kharijina minan nar. Anu pihartoseunana id dina waktuna tabarroa lulubaran saha alladzina jalma-jalma utubiu anu ditaluturkeun jaga di poe akhirat geus eueuh tanggung jawabna minal ladzina tabau ti jalma anu naluturkeun. Tatkala jalma anu diturutkeun waktu di dunya dituturkeun tuluy di akhirat dipentak pertanggungjawabanana waraul azaba dina nalika ditembongkeun ku Allah siksa wa taqatta'atu bihil asbab nalika dipegatkeun ku Allah tina hubungan-hubunganana wa qala alladziina taba'u nyarita jalma-jalma nu nuturkeun anu keur di dunya mani layeut keur di dunya mani mama deui law anna lana karrotan lamun heug abdi sadaya bisa balik deui Gusti sakedeung we ka dunya patabaroa abdi teh rek lulubaran moal deukeut-deukeut minhum jeung eta jalma-jalma nu dituturkeun ku abdi.
kama tabarra'u saperti manehna geus lulubaran ayeuna di akhirat minna ti abdi sadaya eueuh tanggung jawabna kadalika tah kitu ceuk Allah teh yurihim geus nemongkeun ka eta jalma-jalma saha Allahu Allah amalahum kana pagawean eta jalma-jalma keur di dunya teh hasarotin kabeh ge jadi karugian alaihim pikeun eta jalma-jalma nu terakhir wa mahum bi kharijina minanar dua-duanana moal dibere kaluar tina neraka nu dituturkeun dibebeskeun ka neraka nu nuturkeun ge dibebeskeun kana naon ka neraka ta ieu kedah kehati-hatianana di dunya ieu urang nuturkeun ulama tuturkeun ulama anu ngembangkeun Al-Qur'an jeung ngembangkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhan ulama anu delun anu mudilun anu sasar oge anu nyasarkeun sabab jaga di akhirat bakal jadi kahanyakalan anu luar biasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa syakru li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.